hirup manusia teu dirancang pikeun kasusahan tapi manusia sorang anu ngarancang kasusahan hati urang angguran mah tekuleun kerusahan naon wae kenyumponan kawajiban hirup ngarangkeun jaga bagja keur urang solat jeung sadaya pasti lamun digaweanana ulah sok boga pikiran sirih widik aniaya kasasama makhlukna kudu silih asa silih asih teuyeung kalahunan ngarangkeun kareupna kapanggi laksana sagalana urang sorang aya saung di tengah sawah sok terparanti isna lamun hirup manusia hanteu dirancang pikeun kasusahan tapi manusia sorang anu ngarancang kasusahan hati urang angguran mah tekuleun berusaha naon wae kenyumponan kawajiban hirup ngarangkeun jaga bagja keur urang sorang jeung sanyana pasti kitu lamun digaweanana sok boga pikiran
sirik-sirik aniaya kesasama makhlukna kudu silih asa silih asih kapangi laksana segala